Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil kitabil mubin. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Puji sinareng syukur tetap kagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Oge salawat sareng salam anu parantos dilimpahkeun yakni ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka para kulawargana, ka para sahabatna, ka para tabi'ina, ka ulama salaf sareng holap ajmaina yakni sampai ka urang sadayana. Anu sami turut tumut kana ajaran mentena kalwanu sabener-benerna. Alhamdulillah dina ieu saah pribados mancen pangulumna sohibul maksud neta Bapak Aib sakali anu mana wartosna bade angkat ke mana Bu? Bade angkat ke Mekah Madinah Al-Mukarramah ngalaksanakeun ibadah umroh. Salah sawiosna rukun Islam anu ka haji gede haji leutik. Baik teu leutik-leutik acan anu penting dongkap ka ditu. Jadi rukun Islam anu ka aya suri di rukunna teh. Hiji naon? Geus bareng teh sahadatna. Ya kalimah tauhid sahadat teh. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatu illahi bistiqoni kedah jelas ieu sahadatna. Mana Allahna, mana makhlukna. Muhammad utusan kumaha pangna ngutus teh? Kumaha Bu pangna ngutus ya Allah? Jadi kahartosna teh Allah teh melalui upami Allah teh melalui utusan, Allah angkat nyalira berarti ngebede ge cara kieu. Jadi kahartosna teh Allah melalui utusan, mun teu nganggo utusan itu bieu. Jadi nu kahiji teh dua karti salatna. Alhamdulillah ada acan sekali. Bejana oleh-oleh. Da oleh-oleh mah loba nu teresepeun. Tos ngartos kaduana teh salat teh. Hukumna wajib. Hiji sadat, dua tilu opat lima munggah haji mun boga bekalnya loba duit tapi hari takdir mahnya insyaallah hari takdir mah najan tegaduh duit ge da teh nu nyeun duit beunang. Jadi rukun Islam anu kalima teh munggah ngadatangkeun jasadna sareng eruhna ka Mekah Al-Mukarramah. Parantos Ibu. Nu atos aya nu taacan seueur. Kemudinya jedun koma abuhu. Moal aya urang mun teu karena ayana Nabi Adam heula ngan Adam oge Muhammad literna can paham lain info
nyada yeun teu aing rada pigeunangeun tarikan ari dangdut sok tararik geuning jika euneur aya euneur nya ting tarik ngarah kadengeun ku juri dawu juri kan mamal bisa ngadengi urang oge nyata yas alunaka aniruh kuliruh min amri robi itu juri ririwa yas alunaka aniruh nya dawu ruhan aya abdi ge manyarios jadi nu kalimatnya munggah haji Jaidun koma abuhu moal aya urang mun teu karena Adam Hawa jadi manusia awal teh Kanjeng Nabi Adam orang mana orang situ jadi nabi awal orang situ nabi akhir orang gitu rukun Islam ari Islam teh naon Bu selamat dong jadi durhakonya jadi mun urang geus boga keur bekalna engke jadi maling kundang durhako piraku saumur hirup teh hayang nyaho inung bapa urang teh gaduh inung bapa beureun orang mana inung bapa teh nah manusia awal Kangjeng Nabi Adam jadi Kangjeng Nabi Adam teh orang situ nah Kangjeng Nabi Adam teh lungsurna teh nah murad nah melentung cara toge kira-kira nah melentung nah ngagepluk cara buah kan orang surga lain surga jadi mana di luhur ya nah pas geus wae ka luhur beja di luhur ge laulaka Muhammadun mulkus samawati wal arda wa ma bainahuma kami Allah mangadama 7 lapis langit 7 lapis bumi kami Allah mun teu ngadamelmu Muhammad jadi Kangjeng Nabi Adam teh literat teh Muhammad mim mim nu mana mimna nu mana Bu mimna di nabi mana anpusna mana nah jempling bapak-bapakna letter Muhammad di nabi mana anpusna nu mana mimna mim Muhammad yudal ibi mana anpus wapi anpusikum apalatub aya bimakna dam oge bimakna abdan dam teh darah abdan teh nu jadi ieu badan sakujur panglungsur heulana Quran teh nu mana pangheulana nu lungsur teh Bu nu mana surat sabaraha udan teh surat kahijinya surat Al-Alaq urutan sabaraha ongko tadi turut tumut karena ajaran mantena kalau nu sabener Kangjeng Nabi mah saat Quran kitab naon nah jempling Bu nyada Bu saat Quran kitabna kitab naon bae ieu nah, itu Kang fanatik ya ke agama lain nih juga naon agama yang umum sah 4 kitab Bu yang diturunkan kitab itu Nabi semua kitab kita mana ikutan kan ya jadi Kangjeng Nabi Musa kitabna nah berarti Kangjeng Nabi mah apal harinya mah turut tumutkan Nabi urang Kangjeng Nabi Daud kitabna naon tuh apa dengan menyada Iru Kangjeng Nabi Isa kitabna opat Kangjeng Nabi Muhammad kitabna al jadi nu opat Nabi teh gaduh masing-masing kitab gitu nabinya tidak mungkin Nabi ka umatna nitah sasar ngajak sasar mungkin tuh nah jadi urang udah bencinya kagak malin ulah sok benci tara kafir lian di Islam kafir ibu mun teu ngagugu di tah kafir lain kafir lah
menolak kagak mau itu kafir. Koper. Tidak menerima keras. Boro-boro kita belain, Quran aja nggak tahu. Kan gitunya bu. Hafal Quranna. Kangjeng Nabi teh kitabna Al-Qur'an. Nu kurang danut. Nabi akhir. Tuh jadi kunaon aya opat. Nya, nu disahkeun padahal Nabi teh aya 124.000 Nabi teh menang. Acan. Ilmal yakin, ainal yakin, hakul yakin, akmalul. Kedah nama tepang. Iman kasah aman tu bilah teh. Kalau nuka hiji rukun iman teh aman tu, nuka dua malaikat. Nuka dua teh wa malaikat percaya karena ayana malaikat geus panggih. Arakan jeung Kunti osok panggih. Acan deui. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayasa yas'alunaka aniruh kulli ruh min amri rabbi banna itu fi ibnu adam qasron wa sama syadron. Nu mana bagian malaikat yas'alunaka Allah ngutus Muhammad. Nah, di mana jasad? Allah ngutus malaikat di mana yas'alunaka? Ini ruh jadi Muhammad ruhan mah mal ngagugu. Kat itu. Jadi kupan Rusuluddin mah kedah golar hoe. Lantaran orang ngaji ti budak nepi ka kolot kudu puguh barangna. Jangan sampai jual beli kucing di dalam karung. Gitu. Quran 30 juz, kurang dia berapa ayat? Sudah hitung. Asal ilu iya. 6.660. 6 berarti 6 gitu. Jumlah berapa tuh, Bu? 6. 6.666. 20. Sholat anu 5 waktu sampai saputing teh berapa jam? 20 am. Fakta Quran malam Jum'ah baca Yasin orang dia sama dengan satu tamatan Al-Qur'an. Surat Jum'ah dibaca tara. Kedah nama dibaca. Malam Jum'ah baca Yasin teh satu tamatan Quran. Surat Jum'ah surat sabaraha Bu? 62 Jum'ah Yasin. Nyada bu. Soalnya ngaji yung minggu ye. Ya. Surat Jum'ah surat ke-62, Yasin surat ke-36. 62 36 jumlah berapa Bu? 62 8 36 9 tambah 8 berapa? Tuh sehari semalam 17 rukun. Yang tepat ini Quran berapa ayat? Nada Bu. Nada. Jadi 30 juz ayatna teh 6.236 aja hitung. Tapi ku abdi di ieskeun. Jadi fakta ayat Quran 6.236 6236 tadi. Jum'ah Yasin sama dengan satu tamatan Al-Qur'an. Hanya ngopi. Cuma Bu. 623 jumlah 7. Jadi sholat 5 waktu teh sehari semalam teh 17
Dohor sabaraha rakaat? Subuh, asar, maghrib, isya, jumlah berapa? Tuh, 17. Ya, 17. 17 ya. Maka ulang tahun oge tanggal 7 bulan de dari ibu 4, dari bapak 4. Tukang reuneuh jeung ngeureuneuhan kudu apal. Wadi madi mani manikum 4. Ti bapak jadi sungsum balung urat lamad. Ti ibu getih daging kulit bulu. 4. Bulan de 4, 19 4. Ngandung 1 janin 9 bu. Dari anasir anu 5 pancadri. Tuh. 17 bulan 8 1945. Tuh Agustus 17 dia teh Quran teh itu 17 6203. Maka sholatnya oleh hasil daripada Isra wal. Nah kan gitu. Punya keputusan sholat anu 5 tidak paham anu mana. Bisa karena sholat teh. Quran pangpeunteun mana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaqah naon bu? Tukang reuneuh ieu. Beja antad. Tukang reuneuh ieu. Alaqah darah bu. Jadi balolotot kieu ieu. Ti bopa tadi ti bapak 4 sungsum balung urat lamad ti bapak. Susunan ruhna nafsan 40 satria ti ibu. Sami wadi madi mani manikum jadi getih daging kulit bulu susunan ruhna ruh jasmani 40 bida. Tuh dibejakeun 40 bida dari jeung 40 satria. 40 jeung 40 teh 8. Kangjeng Sultan biasa ngadiaran 40 mu oge di bojona jadi aya 40 ngahadiran 41 rumah. Berarti gaduh stok 39. Harinya mah turutkan Nabi. Sejauh mana orang turutkan Nabi nah? Nah jadi sholat teh syukur ke Allah di pasian badan. Saku junuta di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min. Jadi seorang manusia teh dina segumpal memeh darah teh naon heula? Berarti teu teh doma heula ieu teh hayam. Teh doma teh hayam dihakan singkong. Singkong dihakan manusia. Saripati makanan nyaeta wadi madi mani. Tuh eta. Maka kadituna ieu teh kotok bisa jadi hab. Ulah sahina pan tadi saripati. Ya, Pak. Saripati bumi. Tumbuhan bumi dimakan mano. Saripati makanan jadi wadi madi mani. Ti obat, ti bapak obat. Jadi 8. Gitu. Maka tadi bulan 8 kemerdekaan. Negeri Indo. Nyanak di mana? Tina wapi anfusikum apalatub. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min. Tuh tina Quran. Menang nu paling berat dari menang nu bararodo tapi nu ayeuna mah deuk ngarobah. Oon. Nya. Deuk ngarobah Pancasila oon. Ieu nomor hiji teh Pancasila teh naon? 1. Manusia kesetanan lain. Ketuhanan yang maha. Nah, jadi Allah teh esa. Jadi hijina teh lain cara hiji urang. Urang mah hiji 2 3 ta Allah mah hijina teh sanes cara hiji makhluk. Wujud naon Allah teh, Bu?
wujud mutlak. La sabiq la lahik daya mimiti daya tungtung huwal awalu wal akhiru. Jadi ngerti Allah mah dat mutlak. Mah bisa digumeng-gumeng. Jadi orang dia sholat nama kasok Allahu Akbar ke mana karab, usahakan sing kadul Allah nak bisa tuh. Barodo. Harinya mah tukang Quran. Kudu kadal atuh tapak damana lain Allah na maksudna. Nya. Allahu Akbar teh ieu alam semesta teh bikinan siapa? Kadinya kadeuleut teh lain Allah na tapak damelna. Wallahu ladzi khalaqa samawati wal arda wa ma baina. Tapak damelna ari Allah nu pan ngaji tadi ngajinya. Dat mutlak ngerti geuheup. Laisa kamislihi saeun. Hantu aya pikeun upamana. Allah mah lain jirim, lain warna, lain cipta, lain lebah, teu kakurung ku zaman. Tapi ieu Quran maliki. Allah teh anu ngartuan dina poe kiamah bahkan bakal meriksa langsung. Ieu kumaha meriksa langsungna? Engke di yaumul kiamah. Deuk diasakan ya Quran moal. Kudu diasakan dia teh Quran teh asakan kudu diasakan deui jadi supaya leuwih ngeunah ngarti lah engke bisi depan kumaha guruna eta mah nya dilun mau dilun eta paurna maka guruna kudu mursyid muridna kudu pian nu mana mursyid teh kudu ngabejakeun nu sabener-benerna imanat ditakdir sampai iman ma'rifatul ma'rifat ilmal yakin ainal yakin hakul yakin akmalul gitu. Jadi iman oge gaduh tingkatan ibu bapak dek ngalap cukup teu masalahnya dek aribadah teu aribadah Allah mah betul henteu cek saha Allah teh bu, jadi Allah merintah ibadah teh lain berarti Allah bu, sanu butuh. Jadi Allah mah makhluk mah butuh teh ya. Tapi ya moal ibadah orang teh, lah, moal, ditampi. Mudah-mudahan masih mudah-mudahan singkat tampi. Jangan takut. Ngopi lah ngopi. Karo pinter. Kade kudu ngopi. Ngarah teu panik. Jadi rukun Islam nu kalimatnya munggah haji. Haji sok dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Bakat ku atoh dipanggil Ibu Haji nyecep 50.000. Bapak Haji dipanggil Pak Haji teh kuat nyecep bakat kuatoh dipanggil Pak Haji. Pada mah wing mamong dipanggil Pak Haji teh. Haji, hak huruf ka sabaraha? Alif ba ta sa sabaraha? Ha. Ha. Genep. Surat naon? Surat ka genep. Al-An'am binatang ter Jim kasih biji. Oh, mana cicing? Ibu-ibu nu kitu ngaji ya. Jangan panik, Bu. Jim huruf K. Al-Maidahnya. Hidangan. Obat Nanisa. 5 Al-Maidah surat Ahok. Hidangan. Haji binatang ternak disembelih dihidangkan. Jadi haji teh Al-An'am binatang ternak disembelih dihidangkan. Ekah dan kur di sana kurban. Haji gede eta haji. Jadi haji teh binatang ternak disembel dihidangkan nyata ekah dan kur. Ngerti nama haji teh? Haji teh gitu.
Muni atau haji haji. Bener tuh. Ha teh huruf kagenep surat kagenep teh Al-An'am binatang ternak aya surat hayam teh aya. Kan? Aya teh ya, Bu. Aya panubi Al-An'am binatang ternak pan hayam teh binatang ternak. Surat Alaf aya teh ya. Nah iya ibu-ibu rada canggung ya. Ngopi-ngopi Bu. Surat Alaf aya teh aya. Ar-Rahman kasih sayang Tuhan. I love you kalau bahasa Inggris. Betul. Betul. Betul katanya. Jadi haji teh rukun Islam anu kalima moal aya urang mun teu karena Adam Hawa. Adam Hawa teh orang so. Jadi mun urang teu ka ditu teh nya melingkunang ieu. Anak durhaka. Manya urang teh meureunnya jadun koma abuhu moal aya urang mun teu kana abi umi ka dituna Adam ha. Kan kitu. Rukun Islam anu ka ari Islam teh sa ari durhaka salamet teh kira-kira na cilaka. Maka saya ka ibu Rama teh haji tah binatang ternak disembelih. Jadi kedah saya ka ibu moal aya urang mun teu karena abi beh dituna karena Adam ha gitu. Ngerti ya mah? Balikan deui kana syahadatna. Kana salatna. Tadi salatnya oleh-oleh hasil Isra wal nyorang langit. Itu nyorang langit atau sacan? Sacan urang dia. Urang sadu mau saruban ka langit. Urang sadu. Urang ge macan? Urang sadu. Teu ngaji ge. Pandu tadi ada mah 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Yakinkan naik ke langit. Acan Pak, Bu. Aduh, loba teu acan. Hiji sahadat, 2 salat, 3 osok jarakat. Jakateun aya jakat naon wae? Aya jakat fitrah, aya jakat mal, jakat fitrah naon bae? Urang dieu. Beas wungkul. Make deungeuna atuh mah nya ke jauh wungkul. Kuduna mah make daging. Nya. Kudu komplit tangke mah nya. Jadi supaya sempurna. Jadi makanan pokok kita makan beras tadi nasi nya. Saripati makanan teh jadi wadi madi mani zakat fit. Makanan pokok mau di urang mah makan nasi dari beras dipupuk ke beras bisa jadi tai hayam ge nya tuh bisa jadi jelema tah tai hayam oge saripati na Quran aya na Quran cerita dengan bahasa Timur Tengah Quran mah nya ari urang pan bahasa Sunda teu nyaho lah nya. Jadi saripati makanan harusnya jeung daging nya. Hari kurban daging eta? Daging. Tadi berasnya. Nah, cek ke dokter jadi aya. Aya dokter aya. Jadi tina bangsa daging mah saur ke dokterna bahan pi lalakieun. Kana sungsum barung urat lamad. Jadi sungsum balung urat lamad eta bangsa daging-daging. Amun bangsa sayuran nu kaditu getih daging kulit bulu awewe. Jadi peristiwa ieu nu kana salat teh wah lin detik-detik peristiwanya. Lantaran nyorang 7 lapis langit. Lewat 7 lapis langit ka mana ka dituna? Nu disebut qobba qasaini au adna malikin muqtadir. Aratos acan urang dieu. Ilmal yakin, ainal yakin, hakul yakin, akmalul. Kuduna mah nepi ka dinya da berlaku keneh. Subhanalladzi asra bi abdihi bukan bin nabiyyi. Jadi Quran keberlakuannya suat nabi apa sampai ke urang?
amun teu berlaku menggeus capek-capek. Nah jadi berlaku ilmu yakin ain yakin hakul yakin akmalul gemang mang deui salat dan lima waktu teh kaputusan paham syukur ka Allah di mana sakujur badan tadi tina naon melalui abdi umi maka dina Islam wajib kasono karena karena Adam jedun koma abuhu muale urang teh karena abi kitu deket nama maka mun geus naon geus mampu kasono durhako maling kunang jadi anak durhako ayo bapak durhako indung bapana aya nu durhako aya anu teu ngajuruskeun kana jalan hak maka ibu bapak kaputrana ngajurungkeun sakolana masantrenna tolabul ilminya itu hak teu kasub ibu rama durhako henteu nya ari anak durhako nu mana anu bedegong ari kolot sami anu bedegong orang Islam tara sarolat jadi sholatna can ngarti jelaskeun sholatna syahadat sholat kan haji ka dituna jadi teh moal aya urang mun kana abi tuh haji tahnya pengertian sholatna hasi isra wal imana sampai iman ma'rifatul sampai kakoba kosaini au adna malikin muqtadir cek ilmu naon astronomi saur astronomi mah batas hampa black hole batas hampa dugi kakoba kosaini disebut batas hampa cek ilmu astronomi 288.782.458 per detik kilometer cahaya. Sabaraha boh bieu? Angkan liurnya. Ku cahaya atau kuat sakitu. Sakumaha bieu teh? Ah, ulah. Nangke ngabejakeun ngabahas naon teh? Sekian. Ngabahas sekian. Ya budak ditanyakeun ngabahas naon tadi Pak Ustaz yang nerangkeun sekian. Mun samili. Nya. 289 juta 782.458 per detik kilometer cahaya. Kaditu kanu bieu teh ka mana? Bieu teh ka Koba Kosaini. Cek ilmu astronomi batas hampa. Darasannya kadinya nya. Urang sadu nu geus mah. Barang langka eta mah. Barang langka. Bisa dites eta mah. Bieu teh sabaraha? 288 gitu jutanya. 288 sabaraha tah jumlah? Ya, kudu ngerti 20 sih. 20 wajib mustahil menang sabaraha tah? Tambah opat wenang hiji salapan jeung 40 hiji sabaraha? Kedah ngarti anu 50 nu mana 50 sifat teh? Eta wujud kidam sing hafal sing ngarti. Kedah ngarti sifat 2 tah anu lobana nabi 124.000 teh anu nganyahokeun kana bimakna anpus. Kumaha bieu teh? Nabi anu 124.000 teh anu nganyahokeun bimana anpus. Ari ibu nyahon teu? Masa golongan atuh. Jeung para nabi. Nu tadi abdi nyarioskeun anu sami turut tumut kena ajaran mentena kalau anu sabener. Itulah bakal satu go. Jeung nabi ieu hoyong teu. Saya teh hoyong ngan perjuangan anak paiteuheun nya
Paiteuheun. Nu mana kira-kira anu bikolbin? Anu bikolbin salim. Enteng teu bikolbin salim. Susah teu gampang. Margi dina diri urang teh ruhna nafsuna lain hiji. Nyaho nafsu? Nyaho ruh? Aya saeutik ruhna di urang teh. Bu. Udah dikanyahokeun ya Quran ya. Yas'alunaka aniru qul ruh min amri rabbi teh. Kan turut ka Nabi urang teh lain. Urang muslim betulan apa muslim palsu ya? Islam Syiah. Syiah palsu. Ari kabatur Syiah berarti urang Syiah ya. Nya. Kabatur mah Syiah marane Syiah. Lagi bentes. Nya. Matak tong ngagedekeun fanatik. Nya. Menang saya. Menang ajengan menang Cina ieu. Tuh, pinten. Utubul ilmi walau bisin ngara-ngara butuh ku ilmu walaupun di negeri Cina. Pintar-pintar. Ajengan bisa naon. Fanatik gede hulu leutik. Kapan ieu mun ajengan ieu teh ngomong teh. Nya. Ngaji kudu ngerti. Ulahnya gede fanatik bari bodoh. Bakal kalah hujah ka dijeuna. Teu ngeunaheun kalah hujah mah. Kudu menangan hujah teh. Ulah kalah. Jadi kuat tabligna gitu meureun. Meureun nya. Ulah ngagedekeun fanatik nu tadi nopat kitab nabi eta teh. Kau siapa? Nya. Tidak mungkin nabi ka umat ngajak sasar, mitah sasar, ngajak sasar tidak mungkin lah. Nya. Ngajak kana kasihan mungkin? Keselamatan berarti Islam. Ngan bahasana Timur Tengah berapa bahasa di Timur Tengah? Banyak dialek kata di Arab deh. Bukan hanya bahasa Quran. Nya, ulahnya urang mah ulang dari fanatik sehingga ku hukum dibolehkeun mah nya pigawe. Sehingga ku hukum agama dari agama dihimpekeun pigawe. Ieu mah ulah-ulah korupsine pang rankingna Indonesia mah nya. Korupsi na ranking memalukannya. Pinter ngerti ya kan gitu. Pinter tapi oon. Islam anu gitu teh. Anu mata satu teh naon? Dajjal. Dajjal mata satu eta tertinggi pemimpin. Atau sekali ngalegleg triliunan nya ngalegleg teh eta mata satu no Dajjal. Eta Dajjal teh pemimpin tertinggi di mana ngacona gitu Indonesia kena bakal tenggelam Indonesia. Tenggelam naon? Tenggelam kepercayaan rakyat nya baiklah nya masa ke masa pasti gitulah. Ngan orang mulai hiluan boleh begitulah. Ya. Masa ke masa pasti seperti itu. Bolehlah, boleh tak masalah. Sampai kemana dia? Lah? Coba digedekan gitu mah. Dong fanatik gitu. Ternyata orang teh barodo gitu. Matan yang mau belajar, mengair. Ruh tu nyaho, nafsu tu nyaho. Nya, malaikat tu nyaho, setan tu nyaho, iblis tu nyaho. Osok ibu-ibu sok uluk salam. Bejana iblis ke uluk salam. Nya, hayang kapi andelnya uluk salam. Tu nyaho iblis. Gitu Lin. Aya ceritana iblis uluk salam aya. Zaman Kangjeng Nabi Adam di sana. Zaman yas'alunaka anir ruh qul ruh min amri rabbi. Kangjeng Nabi akhir teh imamna para nabi, imamna para rasul. Zaman yas'alunaka aniru.
Terus Kangjeng Nabi di peristiwa Isra sabadana Kangjeng Nabi nampi Quran berarti 4 kitabnya apal sadaya Kangjeng Nabi sabadana nampi Quran diyakinkan menurut Al-Qur'ana pangpaeuna teh surat Al-Alaq tentang kelahiran manu. Jadi seueur Kangjeng Nabi teu nyontoan muludan nya teu nyontoan paja teh eta Quran Al-Alaq kan tentang kelahiran manusia ya. Jadi pengertian tina Al-Alaq jadi seorang manusia teh tina segumpal darah sabulan. Jadi darah teh sabulan naon Bu? Sabulan ngeherang 2 lumenggang 3 gumulung 4 geus jempling dewa ieu ibu-ibu. Astagfirullah. Bener ieu kaper ya. Apa tidak menerima atau aturan kebejakan dia? Quran wapi anfusikum apalatum Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min tuh nyaritakeun eta. Jadi segumpal darah teh dina naon tadi dina wadi manikum sabulan ngeherang 2 lumenggang 3 gumulung 4 mangrupa 5 usik malik genep cacangyangan 8 kolot ngora 8 itu kolot entah haruisan. Ibu-ibu mah mainnya 8 bulan kolot. Geus kolot mah geus arincuan dia. 8, 10, 11, 12 gubrak medal gitu. Anu 12 aya? Aya. Tuh aya Bu muning cenah kitu mah. Aya ngamata ku abdi. Nya aya pan nu bersih tuluy ya aya pan. Aya nu bersih tuluy. Maka kariduna Siti Ambar nya putra Ambar apa sakitu lain Al-Fatihah osok sara pan kariduna nu ngaranna Wildan suku tuluy mah eta nu eta mah. Jadi nu lahir kakara 3 bulan ning sok aya kitu Bu kitu naon karuron ngaranna kaduhung teu karuronnya loba susah kieu pajah teh eta mah heuleuy tapi sabulan ngeherang sampai gubrak tadi kada hafal Bu ye engke dipariksa ku malaikat naon pagawean di dunya naon bae maneh ngaji teh mun kieu bejakeun yang kieu abdi ye di mana eta nu kitu bejakeun di surga abdi montrok-montrok abdi da madorakan nepikeun mah tapi nu teu nepikeun digitik tangkena abdi menepikeun moal boga pemulangan dan ngebejakeun mapannya menang padilah anu teu ngebejakeun mapan kitna nyumputkeun ke genir cek keterangan eta mah bodoh urang udah ngerti oh berarti teu ngebejakeun teh nyahoon dia mah meureunan meureun lebareun bisi pinter batur galin ekonomi ieu mah lain jual belinya. Jadi kudu ngabejakeun kuduna pikeun pan kitu. Salat tanggal 5 waktu kesimpulan hasil Isra wal moal naon tadi kadituna teh sampai ka Qoba Qoseni teh Kangjeng Nabi teh moal naon mawa mampu menurut anu 4 kitab ieu kasimpulanana manusia ibadah sakujur teh jadi syukur ka Allah urang dipas badan sakujur ayat 17 yang tadi poin rakaat nu mana 12 rakaat teh salat subuh 2 syukur ka Allah nya maka ge salat subuh teh alhamdulillah Gusti nu majisim abdi ngalaksanakeun salat subuh 2 rakaat alhamdulillah Gusti dipasihan badan sakujur sareng hayatna ngeunah teh tah 2 tah maka mun teu salat subuh teh teu boga badan teu boga jadi hitut tah
udah jadi itu orang teh manusia jangan sampai diganti lian manusia hasil daripada turut tumuskan Nabi. Maka di manusia mah bisa golongan ruhna ya. Golongan ruh teh golongan ruh natik mutaharokna tuh disarada ada. Ya orang sadu disada ya. Mengaji naka sadu pasti nyada. Jadi di manusia teh golongan ruh natik, ruh mutaharok, ruh natik manusia tetap manusia. Nu mana mutaharok belah mana ya? Kaca itu ya. Dua latifah nu kasebut lorok kidul. Golongan mutaharokna kana kayu kana apa? Satu darah satu ca manusia. Balik itu. Amit. Ari ayeuna teh diulik jadi kanyahokeun. Engke kakaranya. Surabi engenya. Bakal kepangi ke ditu. Ieu cek urang sadu. Nah, puas tah. Mal bisa ngahujah ka abdi dicabok geus disempikeun abdi mah. Nya, da abdi mah parantos ngadoge. Di mana ngahujah ge kantu nyab. Kenaheun nya. Cok daratang Bu, makanya abdi di leuweung ngana daratang kamari aya. Uluk salam kamari maya, nu kamari betul uluk salam ditanyakeun atuh uluk salam tara. Baik geus sarua. Kamari maya nu uluk salam ibu-ibu ngabring. Didenge-denge tamu di sana tamu. Nah di daguan eueuh ngadengekeun di sorosa etana soran ahli majuri. Bener we eueuh. Ibu-ibu aruluk salam. Jadi ulah bangga inung bapak nini aki jadi meong. Musibah eta teh. Nya. Ulah bangga nini aki jadi meong, tapi urang ge sok bangga kana meong. Boga karuhun jadi meong bangga musibah eta karuhun teh. Ima bangga jadi buaya buntung. Nah, jadi manusia bisa jadi buaya buntung, bisa jadi maung, jadi monyet, jadi bedul, non bedul teh Pak. Bisa jadi orang. Ieu manusia. Maka orang turut tumut kana ajaran mantana kalau bener-benerna tuturkan ulama ahlina di bidang itu. Pan Quran. Lebih nyaritakeun wapi anfusikum apalatub anu jadi badan sakujur urang. Nu jadi badan sakujur urang teh karena saha? Tadina awal teh karena Adam itulah munggah haji ke sana. Tapi teu ngabejakeun penting teu nyahun. Teu nyahun mah ngabejakeun. Ieu mah ijabah. Mun nya ge Allah na di ditu adi di dieu henteu kitu. Nabi saana teh di ditu kitu Allah teh ngijabah di dieu mesti bisa lemah amat Allahna. Nya. Ganti abdi mah. Ibu-ibu sok ganti-ganti Allah tara. Ibu-ibu bapak-bapak sok ganti-ganti Allah tara. Abdi mah osok. Sok da bosan abdi jenuh. Aya Allah nya. Aya Rahman. Ke 88. Berarti ganti-ganti eta teh. Asmana. Hiji ge 8 hiji dengan cara makhluk Allah mah. Ngerti enak mah? Supaya pintar enggak teh. Sugan we nurut buat jadi pintar orang dia. Pemurun gitu sabodo amat bodo pintar nya. Takdirna nganima orang saling wasiatan, orang saling beja. Surat Al-An'am teh naon tadi? Jim teh huruf ka haji teh naon tadi? Manya cepet ngomong. Atau dipanggil Ibu Haji geningannya binatang ternak Al-An'am, Al-Maidah. Palingan unga rayagung dipencit dihidangkan. Nya, nah itu jadi rayagung makanana daging itu tadi. Jadi kaituna saripatieuna bakal jadi pilalakiun teh. Wadi madi manikum jadi sungsum balung urat. Jadi 40 satria. Nah, jadi satria iya jeung bidadari. Kitu aya dina Qur'anna keterangan aya bidadari teh aya teh aya. Naon surat naon? Surat naon Bu? Nyaritakeun bidadari teh.
Karena nah cing tarik ngarannya naon surat al-waqiah urun ain nya bidadari ya teh nu mana ain mangarti bidadari teh mana teh bagian yas alunaka aniruh tadi wadi madi mani manikum jadi getih daging kulit bulu susunan ruhna ruh jasmani 40 bidada ari dia sakemarian mayit ibu-ibu tara ibu-ibu aya bagian anak aya teh sok tok tarik teuing cenah nya udah tarik teuing ngosokan anak bisi nyerieun naonana nyerieun teh jasmanina engke mesti tariknya supaya udang deui ruh jas ngosokanna ulah tarik teu bisi nyerieun hudang deui sing tariknya mah nya sugana kana liwat deui atuh nya heureuy we ieu mah tapi heureuna ieu nya ulah heureuy ngaco nya jadi ngaji pengertian ulah ngaji seuri tapi kudu ngaji ngar doraka mubah jadi tadi nusa bener-bener nah panitia ngejelaskan Quran meureun bab yang bersipun teh jeung al-alah jadi salat anu 5 waktu teh tina pengertian al-alak segumpal darah teh jadi janin jadi urang ieu badan sa tadi salat subuh syukur ka Allah dipasihan badan sakujur sareng hayat salat subuh 2 dohor 4 rakaat alhamdulillah Gusti nu jisim abdi ngalaksanakeun salat dohor 4 rakaat alhamdulillah Gusti dipasihan 2 sampean 2 apa ke Mekahnya ikukuh teh nya munggah haji teh dadek ngoronang gitu maka mun teu salat dohor teh teu leuwih leungeunna eueuh su udah kitu cara bonteng jadi orang buka nah anu teh salat dohor teh enak salat naonan 2 opat tah nya enak asar 4 alhamdulillah Gusti nu jisim abdi ngalaksanakeun salat asar 4 rakaat alhamdulillah Gusti dipasihan 2 soca 2 kuping mun teu salat asar eueuh ceulian eueuh cocok nya ngaran eueuh ceulian eueuh panonan kumaha tah lumpangna lamun boga hayang sakin nurut kitu mun hayang boga pamajikan nurut kitu nu tara salat mah teh eueuh panonan eueuh ceulian nurut eta mah ditungtun maksudna enak salat naonan hitung alhamdulillah Gusti nu jisim abdi ngalaksanakeun salat maghrib 3 rakaat alhamdulillah Gusti dipasihan 2 lobang pangambung 1 lobang cangkem ngeunah teu ngarenghap nyawa teu ngontrak teu gratis meujeunna syukur ka Allah jeuh atuh ngatara kitu nya tangke mah kitu nya samemeh wiridan teh yeun cuma duit teh nya eta heula syukur badan sakujur nya moal boga duit boga badan mah nya bari badan aya jurigan pan aya obat cicing ieu ahadiat wahdat wahid oh hiji-hiji tah hiji nu mana engkeuna tuduna capek teu nginum macan bari nginum atuh ngopi ngerokok jangan tanik lah Nukam Nabi salat maghrib 3 amun teu salat maghrib teh urang dieu eueuh irungan eueuh sungutan deuk hadiah naon urang ka ditu mah sungutan nya mah barang dahar dituna dah nu tara salat maghrib dah urang dia sok salat alhamdulillah ngan ngartina teuing ieu we pori lu kagawe ieu mah bet kuda ge tanggukeun kagawe mungan kuda tah mah nya urang deui lu wae kagawe heureuy ieu mah bade ulah dianggap nyate heuh nya ka mana kitu teh anu salat naoneun
Alhamdulillah Gusti namanya jisim abdi ngalaksanakeun salat Isya 4 rakaat. Alhamdulillah Gusti dipasihan kulit daging getih tulang. Mun eueuh tulangan ngalembuk di baratna as-sholatu imadudin di salat teh dibaratkeun tihang mun dina imah mah salat teh nya tihangnya moal aya atap moal aya dinding mun eueuh tihang. Nah, maka syukur-syukur teh salat heula. Dan lain-lain sebutnya. Syukuran anakan, syukuran ngawinkeun, syukuran nyen rupanya. Eta baru gawak gitu teh. Nya, jadi kada kena awak heula nya teh salat dina 5. Ngerti nama? Alhamdulillah. Cik kemarin bejaan teu Ustad. Aduh ngerakeun Ustad. Hareupeun Ustad nyebutkeun teu cenah teh. Gitu Ustad hungkul. Bae namahannya imunya namahannya. Nokidan. Tong bae jatuhnya ulah gengsi tong nya entong kan. Tong. Tapi dah jembling tadi ge. Da ciri atunya. Pura-pura teh nyaho bari nyukeun bae. Da manusiawinya. Manusia awi. Naon tadi teh? Syukur ka Allah dipasihan. Kulit daging getih as-sholatu jadi sholatnya diibaratkan tihang. Amun teu sholat Isya kumaha barubutan apa hitut? Jadi mun teu sholat Isya bisa-bisa jadi hitut. Angin ngidul-ngidul, angin ngaler-ngaler, angin ngulon-ngulon kitu sing araleut. Di alam barjah. Di alam arwah barjah mah enak. Can ninggalin gitu acan? Aduh. Ilmal yakin, ainal yakin, hakul yakin, akmalul. Amantu billahi percaya kana ayana Allah wa malaikatihi. Percaya kana ayana malaikat-malaikat Allah. Yas'alunaka aniruh kulli ruh min amri rabbi. Tuh malaikat bangsa ruh. Artinya mah di dalam kubur diperiksa kusaha? Ku bahasa Arab, ku bahasa naon? Kan? Sangajaran? Kira-kira weh tuh sangajaran mah. Kira-kira weh lah. Kira-kira tak ku bahasa Arab, ku bahasa naon eta meriksa malaikat teh? Hah? Ulah ulah ngaji ieu mah. Ulah ku stop et mau. Kerame ngaji gitu mah. Udah gorer hoe. Boreas. Ulah kucing di jero karung. Kucing bulu tilu, buluan ngan tilu siji. Kucing gunil eta. Jadi ngaji mah kudu jelas. Ilmal yakin, ainal yakin, hakul kan eta Quran. Wallahu alam. Disawab. Terame ngaji gitu. Abdi teresep ngaji gitu ti budak ya teresep. Jangan deui guru mun kitu tadi. Kagak datang. Kemana heula? Kadagu heula. Di mana dia? Ku eta. Cenah bujureun. Di mana dia teh? Percaya aya kana ayana malaikat-malaikat. Ya salunaka. Ani ruhnya tasing panggihnya gimana? Jadi nu sarupa jeung ibu bisa ngarupakeun ibu sarupa, bisa teu ngarupakeun anu wawu, bisa ngarupakeun anu henteu wawu. Aya di ulikanana bu aya ulikanana. Ngaji di lobak kieu. Nya jangan. Jadi ilmu di tekan ti Nabi teu ilmu cacawok moal lain. Loba. Menurut Al-Qur'an, perempuan kita. Nganyangan guru, nya, nyangan guru. Kudu loba guru. Kudu loba abdi mah kupun guru kapungkur, ngaguru mah kerah kanubeh ditu cenah. Kerah kanubeh ditu. Ngaguruna teh. Dan di umum mah umum gitu. Di timur sampai barat umum gitu.
kudu konbeh itu gitu abdi mah ku guru dikitukeun kudu kitu. Jadi ngenyahokeun wapi anfusikum aparatub moal aya urang mun teu kana abi rukun disa manu kalima munggahat gitu. Paham ya nama? Kangjeng Nabi Adam teh orang dinya. Jadi nu ciren Ka'bah teh tengah-tengahna alam dun. Tu percaya ukur ku aren teh. Jadi di nu ciren Ka'bah dinya teh tengah-tengah alam dunya. Sampai parat ka Quba Qasemi. Jadi tengah-tengah mah di sisi moal. Ah ieu ilmu astronomi. Jadi mah di sisi pas di tengah. Jadi saripati energi bumi pasti nitik gravitasi ini. Jadi pasti di tengah. Manusia awal. Wa adin fil nasi bil haji ya'tu karijala wala kulli domiron. Domir ya'tina pikuli pajin pada daratan kasana. Nah, energi kayak gitu. Tah ieu urang pada daratan itu naon? Pahamna kumaha moal aya urang mun teu kana manusia awal. Jadi manusia awal orang situ, nabi akhir orang si gitu. Hoyong ka ditu kudu hoyong. Jeung mun geus ka ditu naon teh ketagihan, kabungbulengan. Jadi di ditu mah pada malam teh salat, tuang, kobo, naon beol, ibak lah. Tuh pemikiran dudet-dudet rumah tangga tuh di ditu. Di ditu mah. Pagawean tuh, kompak, dur, dohor, breng. Dari urang mah dur dohor tiluan di masjid nya. Di dieu mah di ditu mah dur, wah. Ngabreng, dagang cul. Ngabreng. Ari di urang mah nya. Bulan puasa ge nya di urang mah kagoah pan nya. Dahar ge. Ke tengah poe. Kagoah nyumput pan main nyahungan. Nyumput di goa. Jadi ieu nyaritakeun teh keur di umum. Ulah di umum kudu kesempatan nyaritakeun di umum. Lantaran jarang langka penjelasan pun gitu. Alasan kur katara teh katara teh 17 rukun. Dia teh nu kasih Isa hitung saudiji abdi ngadengikeun. 2 4 3 4 saudiji 7 sesuai 6.230 genep 2 Jumat tilu genep Yasin malam Jumat baca ya sama dengan satu tamatan Al-Qur'an. Jadi 17 karena rukun sholat 17. Hari surat Al-Isra nu kawal menang oleh sholatnya nyata surat ke-17. Halaman Quran urangnya sebar halaman anu 18 baris. Sabaraha? Majien. Halaman Quran anu 18 baris berapa halaman? Tuh. 450 dah. Ain ruku berapa ain? Hmm. 558 ain. 8 seperigi. 18. Maka 18 baris. Eta mushaf anu aslina, kabeh mushaf Usmani. 558 ain halaman 450 dah. Berarti sabaraha? Jumlah 17.
17 bisi we 17 bisi lemah nyo tuh maka cilaka ge cilaka 17 cilaka 12 iman Islam gitu teruskan dia teruskan genah nggak ada yang ngikut ngomong capek genah nggak ada yang ngikut bari nunutan tuh biasa ada orang tukang nunutan jadi kesimpulanana sholat anu 5 waktu syukur ka Allah di pasien badansa kujur urang teh karena abi umi karituna karena Adam gitu ngerti Allahu Akbar kadeuleu teh Allahna alamna kudu kadeuleu alamna damel tapak damel al gitu maksudna kadeuleuna teh nim kadeuleu teh jelas Allahu Akbar teh jelas cing jelas ngarecehkeunana nya cing jelas ngarecehkeunana jadi Allahu Akbar teh kadeuleu alam semesta tapak damel saha berikut nih berikut dan tapak damel al gitu maksudna nu tadi syukur ka Allah di pasar badan sakujur ngarenghap teu nyewa ngicep ke ngontrak nya lima boga tanah ge jong ngajara ruah we tos mari lu nyieuna ibu boga tanah lalega jual mubah di dalam dunia teu bakal hancur tinggilah kitanya bila kene syukur ka Allah di pasan badan sakujur nya boga badan sakujur alhamdulillah syukur ka Allah bahasa nama seja syukur ka Allah nikmat iman Islam iman suriji genep Islam sebriji genep jeung 5 pagawean hiji jadi 12 maka pan gitu iman urutan we saja syukur ka Allah nikmat iman Islam isat bahlak ta sadatna ge salat ge teuing nu bieu nya hajina ge kakara ieu nya salat ge kakara ieu di gua beda omong da abi pan kakara ka dieu nya nya kakaranya apan kakara abi ka dieu ge berarti di dieu ngadenge kakara apa nu nyaritakeun kakara apa ye kakara ngadenge apa kakara nu nyaritakeun kabehanana palang siang kabeh jadi nu ngomongkeun kakara nu ngadenge oge ka untung bangsa kakara unggul ieu bangsa nu kakara unggul ieu alhamdulillah daripada kakara amanya meureun kitu lanjang jeung bujang karituna arana tuh maka kudu nu nganakan jeung nu dianak tadi lin wadi madi mani manikum sabulan ngaherang dua lumenggang tilu gumulung kudu apa aja teh mau kan mah ditanyakeun gitu engke komo poe akhir mah ku Allah langsung diperiksana kumaha tah bener teh bakal diperiksa ku Allah nya Quran salah ya kumaha pahamna ieu di dalam kubur diperiksa ku saha ku malaikat ari engke di akhirat diperiksa ku Allah gitu katerangan teh gitu maliki yaumidin teh nya di poe akhir ge langsung diperiksa ku Allah di dalam kubur mah ku malaikat ieu pahamkeun wungkul dua-duanana mafhum diperiksa di dalam kubur ku malaikat teh mafhum parku atanapi ma'ani angke bakal diperiksa ku Allah langsung eta mah mafhum muqarana hakiki eta maknawiyah jadi makhluk mah teu gaduh tak la maujuda kabeh oge tapak damel jadi di dalam kubur di akhir ge nu meriksa mah al iblis dan setan teh kuloh mah teu begug. Nah, ieu mah ni makna parku jamul
Kitu mafhumna ieu Quran teh kedah diasakan deui umat mukmin jaga di akhirat baka ru'yat ka Allah malah pangladat-ladatna ningali ka Allah ta penerangan sulamut karangan saha ningalina ru'yatna di akhirat nikmat ningali Allah teh nah memang na ya Allah katingali di dunia si kajol artis Hollywood nah iya kedah di pikiran nya kedah make jadi katingali tedat Allah na alamna di diri dituge mau ngadak-ngadak ngabedegel cara nungusep di dia nungusep cacing keur ngusep di aya di dia soal nunangan ngalah cacing keur ngusep aya di dia atau ngalah lukut keur ngusep anehnya eta cacing keur ngusep aya lukut keur ngusep keupan berarti lukut keupan lauk cacing keupan lauk lain cacing keur ngusep nya bener gitu karena dipercaya we ngomong gitu getah jadi kebiasaan jadi mantekna kurang canggih tauhidnya butut marifatna butut jadi kudu cara tukang bangunan cara tukang konveksi mudah-mudahan can aya batin geus kahitung marifat eta tapi sekali-kali mah butut marifatna dan bukti geus katingali nyaho nu ka nabi ye nu ka mana dia geus lila tong lila teuing tong lila ieu haji teuing sada teuing tungtut we nya kapan di hijina Allah mah lencar hiji makhluk diperiksa di dalam kubur ku Allah di akhirat oge ku jadi malaikat teh teu ku Allah mah teu tiasaeun sur malaikat sami abdi ge ku Allah teu ku Allah teu tiasa heudak makhluk mah teu gaduh taksir nya kabeh oge tapat damel disaur malaik urang teu dengar dikitukeun ku malaikat nya bener henteu malaikat ku Allah teu ku Allah teu disaeun makhluk mah kabeh ge tapat damel gitu iblis oge teu ku Allah mah teu tiasa maka iblis oge demi al gitu ieu iblis jeung setan agi sarapal urang dieu malaikat geus sarapal yas alunaka sarua iblis dan setan ge yas alunaka aniruh ngan eta mah bagian nafsu amarah lawam amarah tah nyelap dina dada amun lawamah tata nalifatul qalbi nafsu amarah dina latifatun nafsi dina sahandapeun dua halis kahandap atau napi sakujur badan nafsu amarah dina latifatun nafsi latifatul qalbi hanapeun susu dua rambokana palihken eta nafsu lawam iblis dan set maka saur ibu-ibu ulah panasan batur maju ieu ger batur maju urange ulah ningali nu maju ngewa ningali nu mundur ngewa ningali nu cicing ngewa nah yang ningali nu kumaha eta nya jadi tangah kudu positif tungkul oge po maka kritik okbo kritik membang ulah kritik ngaruh dagor we nya kebiasaan cing tegas jeger we ngarah karasaeun jadi dipake lebah dieu mah syudon jeung husnu lantaran mun urang husnudon teh dimangpaat ku bagian politik tukang nip gitu nya kudu apal syakul kalamna gayana kudu apal
kejiwaan. Non dari teh ruh aya 7 di urang masing-masing teh kadituna 10 Bu 124.000 ruh gegedugna eta bisa 20.000. Maka Nabi oge seunna 124.000. 124.000 Nabi anu nganyahokeun kana bimanaan pustah urang oge kanyahokeun bimanaan insyaallah bakal sagolongan jeung para gitu. Amin. Dan sakumpulan jeung Kunti ieu mah alhamdulillah abdi teh jadi ratu Kunti. Mending jadi ratu namanya. Menjadi tukang ngarametna parah. Amanya ratu mah nya kebina-bina. Raja mah nya aya ge cuma raja bingung di sadumaya. Jadi nu baringung teh daratan. Karajana. Berikut orang dia. Itu dongkap, karaja bingung. Rajana. Nu tadi mah ratu kun aya rajana, torikoh rajana nya, torikoh ratuna aya. Ratu torikoh satariyah, raja torikoh qadiriyah naksabandiyah. Harapa aja orang dia. Sedangkan eta teh di Kangjeng Nabi nu bieu sungsum balung urat lamad, sungsum balung urat lamad, wadi madi mani manikum, sungsum balung urat lamad, torikohna qadiriyah naksabandiyah. Maka mu teu ngamah bencong. Wadi madi mani manikum kacuna jadi getih daging kulit bulu, susuna ruh jasmani bidadari 40, torikohna ratu torikohna satariyah. Nah berarti lain bencong. Ya, jadi kedah apa anu tadi 288 20 sifat 7 salapan 2 seberapa 8. Jadi kedah megang 18 toriko. Loba toriko teh imah hiji ge ulah. Ngaco. Ka pasar ge make toriko nya. Daduk nguruduk gitu. Nya. Benteng batur di tengah make jalan toriko di jalan. Perjalanan persambungan itu toriko. Jadi megang 18 torikoh bimana anpus anu 124.000 nabi. Jadi mukmin hak anu turut tumutkan nabi pasti megang 18 torikoh. Ieu mah hiji ge ulah. Jika nu teu nyahoeun eta mah. Mukujung ulah. Awal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistikoni. Maka bismillah ge bismi ma'rifat. Alhamdulillah badan lillahi ati robi nyawa. Cepan usul impan gitu. Maka Quran nu umum pasti bismi alhamdulillah anu awal mah bismillah ikra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min akur jeung eta jeung Fatihah di mana kana badan alaqwate di mana darah kana daging kana badan sakujur. Maka jadi kaduna di mana dam di mana abdan kaduna abdun kaduna solihun karena ada ruh nurani robani rohul kudus ruh nabati rohani jasmani hewani 7 ruhna itu 7 nafsuna amarah lawamah mulhimah mutmainah radiyah mardiyah kamilah teh sampurna. Maka al insanu siri wa an nasirruhu anu paling aheng liantara manusia nu mana anu biqolbin salim anu insan kamil kaituna yas'alunaka aniruh kuliruh min amri rabbi. Jadi alam nu paling aheng teh manusia nu mana sabadana biqolbin sabadana insan kamil al insanu siri wa an nasirruhu alam paling aheng liantara sama manusia. Mangka kadugi koba koseni au adna malikin muqtadir hasil daripada turut tumut karena ajaran mentena kalau sebenar
ilma yakin ainal yakin hakul yakin akmalul wis geus dek naon deui urang kanyahokeun bimana anpus numan bieu teh 20 nganyahokeun 18 riko nganyahokeun ayeuna nu mana 45 opat nyata nasir anu opat bumi banyu angin 8 ti ibu opat dirama nyata saripati tumbuhan bu kadituna jadi pancadria anu lim nah, jadi sholat 5 waktu 17 roh poina nu tadi leungeun 2 suku 2 panon 2 celi 2 kan gitu nya pangamung 2 lobang cangkem hiji jadi 3 tuluy getih daging naon tadi teh kulit daging getih amun uhetan pasti rubuh teh engka sebut asolatu maka salat anu 5 waktu teh mun imah mah diibaratkeun tihang maka syukur ka Allah teh heulakeun bimana syukur kana bimana anpus eta salat anu 5 waktu mangkana bade salatna sahun-sahunan wae pohonya ayeuna mah Allahu akbar teh kadeuleu alam semesta teh tapak damel Allah assalamualaikum kadituna akhir salat gitu nya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahmatullah hungkul nya alhamdulillah di pasabana sakujur bade dijamin ku Allah sagalana beureun kitu mafhumna teh artinya mah salat anu waktu teh dek diparigawe teh salat anu waktu teh dek dipigawe pek dek henteu pek kami mah eudeuh we kami mah eudeuh we nu mana bisa ngarasa wajib dan nu bieu pahamna lain ilu-iluan wungkul mun ilu-iluan mah imana iman tak meunang iman taklid ge da kabeh pasti kudu taklid da beja da teu nyieun sorangan nya kulawatan urang tina nabi pan gitu maka nu tadi anu sami-sami turut nya kementena kan gitu puji syukur tetap kagungan begitu salawat salam nu parantos dilim pan gitu ka nabi ka keluarga sahabat ka tabiin ulama salaf ajmaina sampai ka urang sadayana anu sami turut tumut kana ajaran man tena kaluna sabener ilmal yakin ainal yakin hakul yakin akmalul jadi imana sampai iman ma'rifatul tin taklid dungkul meunang taklid maka ngejarna kaahengan di manusia teh nu tadi al insanu syiri wa nasyruhu teh alam nu paling aheng lian teh aras manusia tah mun nangtung di aras teh tah nadampa suku geus ngajaran bucan amun diuk di aras hanapeun birit tah aras teh aheng manusia acannya nyoba nyorong langit acan nyaritakeun 7 lapis langit 7 lapis bumi geus sabaraha taun ngadengeun kitu dina Quran eta mah geus heubeul nya geus nyorang langit acan abdi mah geus maca ade ngomongkeun ge dang geus abdi mah ari planet bumi aya di mana Bu ari planet bumi aya di mana oh nah ada karena Pak kan tadi di ilmu namanya ilmu astronomi ilmu timur tengah ilmu Jawa ilmu Sunda kitu campur adukeun nya jadi ngeunah nya nasi padang lah kaja unggul ge ngeunah tapi panjang naon kita doplos jadi ilmunya doplos mafhumnya doplos imannya doplos engke bisa kejeblos nya diperiksa ku Allah dianggap na Allah teh ngejentun nu ngejentun lepas di utusanana di dieu di ditu ge Allah madat mutlak lain jirim lain warna lain cita maka mun Allah boga paham Allah nempat paham setan eta teh mun boga paham Allah nem bae turuh tempat saha tempat nu beda nu mah nu bogana di dieu sawahna di ditu nu saha sawah nu pahaji pahajin mah nyeblok di sawah henteu di mana nyeblokna nu
mun tempat Baitullah tempat Allah. Nah eta mah Allah na tempat bakana mata kudu belajar ieu na ieu pan ngandung makna nya. Jadi kena belajar syakul kalamna kudu belajar gaya romana. Ada roman teh naon? Raut muka, raut wajah. Sok ketingali raut muka. Pan teh buruanana hate. Ketingali menurut da kaden ge kenyem. Amun dina kur eta caang. Nya. Sok ketingali ginian. Manyun we cair. Jasa Sabtu cair, teu cair. Geus ngarencanakeun pada jalan-jalan. Pek teu cair baeut. Geus disadiakeun training kos kaki sepatu teu cair. Nanggongan kacarogen ge. Bari ngejejek sagal. Aya kitu nanya. Sok anu gitu. Ah loba mah di beja-beja. Ya itu mah manusia bambunya. Karena pengaruh ruh dan nafsu. Oh gitu. Ah orang masing-masing koreksi mah. Jadi katingali gaya roman raut muka buruan hatena gitu Lin. Nya. Belajar dipelajari. Maka mudah ngomong ketinggali heula. Oh, di mana narima jigan. Keur darudat. Katingali nya. Mata sok loba nu ka ditu kabli pangieunkeun cai bari mawa cai manehan teu tiasa ngadomana cai mah abdi mah. Mun niupan eudeuh sok. Wadiah teh bade ngadomana cai. Di kumahakeun cenah teh atuh sabotoan nu eta teh nih. Sabotoan nu alit. Nya nu alit nya aya. Di kumahakeun teh. Ieu mah pake si beungeut jeung diinum we. Dipake mani mah cukup. Eta we buruan anak kitu. Pan mahinya pake si beungeut kitu diinum ongkoh nya. Imahna ongkoh di banjurnya. Buruanana ongkoh di banjur gitu. Pan punah gitu mah. Oh padi eta kun mamahi. Eta we. Nya, karti punya. Kartilah nya. Disibeungeutkeun jeung diinumnya. Tuh pan kana bumina ka jero jeung buruanana ieu. Anu baru tah teh ning beungeut teh. Oh ruwet. Galau. Galau. Pengaruh ruh dan nafsu. Pengaruh yas alunaka aniruh kuliruh min apa tuh ruh tadi teh ruh nabati ruhani jasmani hewani dua latifah ieu jurusan palih kenca ieu loro kidul ieu dua latifah nabati ruhani jasmani hewani ieu golongan mutaharok namanya nu palih katuh nurani robani rohul kudus tuh gitu. Jadi opat yang 3 7 gitu. Eta gegedugna bupatina jeung rajana. Rajana teh nyata Rohul Kudus nyata disebut insan kamil kadituna al insanu siri wa anna sirruhu. Dinyahokeun kana rahasia-rahasia Allah. Jadi ini orang 7 lapis langit sampai koba kuasani eta rahasia Allah. Pilihan Allah hak Allah. Ngan ahasi daripada turut dumut kana anjuran bernana gitu. Berlaku kene. Mangga. Salatna ribuan rakaat. Tumulurna tahunan. Tudahar ge puluhan tahun. Tuh teu gampang. Salat ge sampai jarbul tuur. Ribuan rakaat. Wiridna jutaan asma. Tudahar tuang teleu teu nyaros cukurum tuh tapaan ke bararah lah udah gitu udah tepati hayang nu karari itu mah ngan ai hiji ge meureun nya sa Jawa Barat ngiuhan tah sa Jawa Barat tah maka di urang teh aya Jawa Timur aya Jawa Tengah aya Jawa tah kutilu ge meujeuhna kayuhan tah cepiki eueuh di jiatan beuleumeuun wungkul digan pasti ku Allah diayakeun ngan urang teu pati nyaho lantaran eta mah ngaran rahasia Allah. Ngan urang meureun nya hasil daripada turut tumut insyaallah ilmal yakin ainal yakin hakul yakin akmalul. Ngerti anu mah salat teh ngerti
syukur Allah dipasan badan sakujur sarang bari dijamin sagalana nya, bari dijamin sagalana duit yeun nyieun oncom nyieun tarasi teu nya duit teu tuh kurang kumaha nya kanya Allah di alam dunia betah teh di dunia teh surga dunia betah surga engke betah nganu ieu mah surgana aya kaligataan di dieu mah nyata surga dunia mah 1% kusara itu mah 80% kusorangan upamana waduh bidadari ibu gaduh bidadari dina peristiwa Isra Kangjeng Nabi di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bahkan dianggo imamna ku para imamna para nabi imamna para tadi mah zaman ya salunaka aniru Kangjeng Nabi teh dianggo imamna para nabi para zaman ya salunaka aniru ieu mah sabadana nabi Kangjeng Nabi akhir dina peristiwa Isra di Masjidil Aqsa dianggo imamna para nabi para roh. Nah sabadana kur Kangjeng Nabi nampi Quran yuswa 40 diyakinkan yuswa 50 doh 40-50 teh kitu angka-angkana teh maka ilmu yakin ayeuna yakin amal hade amal dina jahanam seueur ibu bapak-bapana eueuh dina jahanam teh loba ibu-ibu seueur Kangjeng Nabi teu dibejakeun seueur bapak-bapak henteu mikir we bejakeun ayeuna tong enggak sih tadi oge bejakeun tadi oge anu jadi sungsum balung urat lambat teh pan laki-laki kartiana mah ruhna teh satria teh ya kartiana mah jadi dina jahanam teh seueur ibu ku Kangjeng Nabi teu diceritakeun bapak-bapakna mikir we pan Quran ieu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wa fi anfusikum afala tubsirun yas'alunaka aniru nafsani 40 satria jasmani wadi manikum jadi getih daging kulit bulu 40 beda nu mana nu jerona nu mana warangkana nu mana Krishna nu mana warangkana getih daging kulit lalaki awewe eta tah nu mana lalakina sungsum balung urat Krishna berarti di jero Krishna di jero warangkana di luar jadi laki perempuan bagian luar mah awewe ngerti tuh ngerti tuh seumur hirup abdi ka dieu ngaji abdi cupar ngabejakeun dina jahanam awe jeung lalakina jelas alasan Quran bagian dalam lalaki bagian luar perempuan warangka menyingkeris warangkana getih daging kulit bulu sungsum balung urat bagian keris dalam susunan nafsani jas 40 jelas anu lalaki awe teh positifna negatifna dina surga geus sajodo dina jahanam geus sajodo kitu logikana paham paham terus wae ada geus paham nyuwis we alasanna yasan kur ilmu yakin ayeuna yakin hakul yakin akmalul teu mang deui migawena salat 5 waktu jadi dina jahanam teh loba ibu ke bagian luar mah dek lalaki dek AWG bagian luar mah awewe jadi ibu gaduh 40 si bapak oge gaduh 40 jadi engke mah di mana maot ibu jeung bapak walaupun ngereneng makamna bisa nenengan entong kaget makamna ngareneng si bapak jeung si ibu di alam barjahna teu panggih ulah aneh soalna lain kepala lain masing-masing maka kadituna amal masing gitu
Arti nu mah amal masing-masing teh. Caroge bojo masing-masing ngan meureun saling wasiat berdasarkan di bawah naungan hukum agama dari hayang sa Islam teh ya. Jadi agama nopat kita teh ya agama tauhid, agama salamet tungkul. Tidak mungkin Nabi ka umat ngajak sasar. Maka orang ulah fanatik nyewa kabeda agama eta teh can paham. Paham ya nama? Lah ieu teh ngaji teh. Baik lagi, seberapa jam? Lumayan lah, nya. Direkam, langsung dietakeun, dilekeun. Baik, betul eta nya. Teu hadir bisa ngiluan. Bari molor ngaji. Nu ngomong capek. Alhamdulillah. Jadi dina jahanam teh aya nama kartinya. Dina perjalanan peristiwa Isra wal Mi'raj Kangjeng Nabi, dina Isra teh diyakinkeun amal hade gorengnya. Ningali anu dina jahanam jeung di surga. Kari urangeun ningali eta teh. Anggeus acan ieu nu ngomongna geus maca deh. Moal bisa ngajelaskeun kieu mun acan. Ilmal yakin, ainal yakin, hakul yakin, akmalul yakin. Masih berlaku. Nganu tadi perjuangan anak pahit getir. Hoyong ngejar keyakinan. Itu berlaku untuk subhanallah di asrobi abihi, bukan di nabi, bukan di sahabat, bukan wali. Termasuk urangnya termasuk abdina, hambana. Yakin? Ilmal yakin, ainul yakin, hakul yakin, akmalul yakin. Alasan Quran dan hadis itu bukan hoak. Rupina sakitu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.